Wilujeng wengi sadayana sampurasun pamiarsa patepang deui sareng simkuring pun melodioana irawan tina kelas 12 IPS 2 absen nomor 10 dina acara Warta Sunda anu ngahaturkeun informasi aktual sareng faktual keur balarea edisi Salasa ping 23 Februari 2021. Pamiarsa, salami 3 menit kapayun, simkuring baris nyarengan pamiarsa dina informasi-informasi sabudareun Jawa Barat anu munggaran aya warta ti Kabupaten Pangandaran anu ngeunaan ngadu nasib di lokasi wisata Pangandaran. Pamiarsa sumangga nyanggakeun iber salengkapna. Balantik di tempat wisata basisir Pangandaran, tetela bisa ngadatangkeun kauntungan. Balantikna oge bisa diandalkeun pikeun ngabayuan kulawargana. Sumangga nyanggakeun bae wartana. Di kawasan wisata Pangandaran, tiba heula tuk kakiwari teu saeutik nu ngahaja nyiar kasab tina balantik rupa-rupa kadaharan jeung kaulinan. Nu dagangna horeng, lain wae urang Pangandaran, katut sabudareunana, tapi oge teu saeutik nu jualna ti Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis jeung sajabana. Salah sahiji nu dagangna teh nyaeta Ude Supriyatna, urang warga Garut nu geus 11 taun dagang bakso cuangki di basisir Pangandaran. Nurutkeun Ude, ari kulekeun mah balantik cuangki di basisir Pangandaran teh ngadatangkeun untung anu lumayan gede. Ude oge bisa ngabayuan kulawargana tina ladang balantikna teh. Buktina, ayeuna dina sapoena Ude bisa ngalebati tepi ka 300.000. Nurutkeun Ude jeung padagang sejena, nu dagang di Pangandaran teh boga bengketan atawa organisasina. Eta teh sangkan nu dagangna tartib jeung aya anu ngurus mun pareng aya pasoalan. Pamiarsa, sakitu warta anu tiasa abdi dugikeun. Simkuring pun melodioana irawan permios undur diri. Wilujeng wengi, hurip Sunda.